Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah. Ku ibu bade di absen heula. Siti Nur Hasanah. Aya, Bu. Saufiani. Aya, Bu. Tri Intan. Aya, Bu. Alhamdulillahnya araya. Ibu hayang ngecek swanten. Ibu jelas henteu? Jelas, Bu. Gambarna Ketinggali jelas, Bu. jelas, sip. Jaringan hidup kumaha aman? Aman. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahannya dugikeun ka engkerengse sangkan barokah hayu urang ngadoa heula dipimpin ku KM. Ayaga sate acan diajar hayu arurang maca doa sasarengan. Maca doa di kawitan. Rengse, tayaga ngaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kahiji urang teh tetepnya kedah bersyukur ka Gusti Allah kumargi dina masa pandemi ieu urang masih tiap parin kasehatan nya. Nah, aturan diajar mah anu kahiji kamerana sadayana kedah on. Anu kaduana nalika diajar mikna di mute atanapi di pareman. Iwal tingke waktu diskusi atanapi waktu ibu naros hidup bade ngawaler mikna nembe dihurungkeun deui. Teras anu katilu upami bade naros hidup tiasa ngacung atanapi raise hand. Peminggon kamari urang diajar naon barudak? Sawer. Leres pisannya. Sawer teh bagian tina tradisi anu aya dina kagiatan naon? Kawinan. Kawinan atanapi nikahan. Nah, di dieu ibu aya contoh heula tayangan kangge hidup. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu menaiki sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Naon cenah makna atanapi amanat tina video anu nembe teh? Urang teh lupa bersyukur, Bu. Urang teh kedah bersyukur nya ulah seueur ngeluh. Kumargi tiasa wae nikmat anu ku urang gaduh teh dipikahoyong ku batur. Dina urang lajeng wae kana materi kangge kompetensi dasarna menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda, menyajikan bahasan tradisi setempat melalui berbagai media dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Nah, indikator pencapaianna analisis rupa-rupa bahasan tradisi Sunda, membuat bahasan tradisi Sunda dalam bentuk infografis. Nah, tujuan pangajaranna, siswa dapat menganalisis rupa-rupa bahasan tradisi Sunda dengan teliti dan penuh rasa percaya diri. Anu kaduana, hidup teh tiasa ngadamel infografis ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Naon sih ari infografis teh ngacung? Ya, Bintang sareng Ardi ngacung. Infografis nyaeta media informasi anu mangrupa teks lengkepan ku gambar atawa ilustrasi anu kreatif, Bu. Coba saur Ardi kumaha cenah? Infografis teh nyaeta informasi anu aya gambarna, Bu. Saya pisannya Bintang sareng Ardi, infografis teh nyaeta media informasi anu dipedar ngaliwatan teks dipatalikeun jeung gambar, ilustrasi, grafik, sarta tipografi. Ieu Ibu gaduh contoh tina infografis tautanana aya di dieu. Tinggal, Bu. Ya. Di dieu aya sawer nyaeta ngauran panganten ku beas campur duit, tek-tek jeung koneng meunang nyik-sik. Nah, anu bagian ieu lebet kana naon? Wangenan, Bu. Wangenan, leres pisan. Teras ieu sawer eusina papatah kolot ka panganten anu rek ngawangun rumah tangga. Ieu lebet kana naon? Fungsi.
Fungsi leres pisan. Teras di dieu aya lepit, beas, aya koneng, aya duit koin, aya permen. Dina sawer teh eta mangrupa naon? Bahan atau simbol Bu nu aya di tradisi sawer. Ya, leres pisan. Tadi teh dijelaskeun. Eusi tina infografis di dieu teh anu kahiji aya wangenan. Anu kaduana aya fungsi, anu katiluna aya bahan-bahan anu biasana aya dina tradisi sawer. Tah, kumaha? Aya patarosan teh aya? Ngartos? Ngartos Ibu. Aya nu bade naros tah Damar ngacung cenah. Kumaha Damar? Bu, upami dina infografis tiasa ditambahan proses tina tradisinan teh, Bu. Jelas tiasa Damarnya saya pisan patarosanana. Ya, Bu. Di dieu aya materi lengkah-lengkah nyusun infografis. Nah, anu kahiji nyaeta nangtukeun topik atanapi tema. Langkah kaduana nyaeta nangtukeun audiens. Teras langkah katiluna ngumpulkeun data atawa referensi. Langkah kaopatna ngavisualisasikeun data kana infografis dina aplikasi Canva. Ieu Ibu aya LKPD anu kedah hidup kerjakeun. Aya pituduh megawe LKPD anu kahiji. Baca sing taliti bahan ajar saacan ngejakeun pancen. Anu katilu, jieun sing kreatif infografis dina aplikasi Canva. Anu kaopat, kirim infografis kana Instagram, tuluy tandaan akun diajar.basa Sunda. Mangga hidup ayeuna kerjakeun infografisna dina aplikasi Canva sewang-sewangan. Cobi Ibu hoyong ningal anu Natasha tiasa bagi layar henteu? Biasa, Bu. Sok cobian. Natasha siraman ya? Mohon Ibu. Oh, sok. Sip, ayeuna Siti Nurhasanah heula. Nah, terus tuh gimana Aing? Gambarnya? Sip. Coba Ibu tinggal tupin nama aya nu tos ngetek ieu. Tah aya geuning. Sababaraha anu tos ngetek, ayeuna urang cobian nya. Ibu hoyong aya anu presentasi, terus upami saatos anu presentasi, mungkin aya anu komentaran. Sok mangga ayeuna urang presentasi wae. Tri Intan, mangga Tri Intan presentasikeun hasil infografisna. Tradisi munggahan. Munggahan nyaeta istilah pikeun hiji tradisi dina mapag bulan Ramadan. Tujuan munggahan nyaeta ungkapan rasa syukur ka Allah pikeun ngabersihkeun diri tina hal-hal anu goreng salami sataun samemehna. Istilah munggahan papajar daerah Cianjur, Sukabumi, Purwakarta. Kagiatan dina munggahan aya silih hampura, botram, nyekar atawa ziarah, kuramas. Tah, Riki ngacung. Kumaha komentar Riki kana hasil infografis? Saya pisan sih Bu, yakin Bu, keren Bu. Yakin. Lengkap pisan Bu nu Keren dijelaskeun ya. ya istilahna, tujuanana, kegiatanna, jeung teu kudu maca teksna oge terus aya gambarna jadi pembaca teh yang terus ngarti Bu ningali gambarna, ku ningali gambarna teh Bu. Tuh. Ya, jelas pisan ya. Pisan, Saya Bu. pisan sapuk satuju henteu komentar ti Riki? Setuju, Bu. Satuju nya. Anu kadua mangga Sofi Minton. Engklet mangrupikeun kaulinan barudak tradisional. Kaulinan engklet biasana mainkeun 2 atanapi 5 pamilon. Oge umumna dimainkeun ku budak awewe. Mangga Nailufa tos ngacung. Eta tos sae gambarna lucu. Jadi inget
pas zaman baheula teh Bu, pas Hmm. keur ieu pada arulinan. Terus kakuranganna aya huruf E anu kedahna nganggo E curek. Contohna tina kecap engklek. Mangga Destri. Tradisi kaulinan barudak. Ucing sumput. Nyaeta kaulinan neangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing, biasana ucing ngitung heula mere waktu batur nyumput saacan neangan kabehanana. Hahayaman. Nyaeta kaulinan anu lobaan anu salah saurangna jadi hayam, saurang nu lainna jadi cara. Bari lulumpatan sanajan teu leluasa lantaran dihalang-halang nu sejen anu jadi pager. Kaulinan barudak teh mibada fungsi hiburan jeung olahraga. Kaulinan barudak teh aya nu dilakukeun persorangan, aya oge nu dilakukeun duaan atawa kulobaan. Abdul Aziz. Saya Saya pisan. pisan. Terus teh Terus? kreatif, yang informasinya teh lengkap gitu. Tapi Dua. sami tiga sopi Bu, kayak curak di huruf N. Eta saraya mung aya kelemahanna nyaeta hideuk teh kirang memperhatikeun curek. Siraman. Dina tradisi Sunda, pikeun nyucikeun calon panganten sateuacan akad nikah. Prak-prakan siraman teh nu kahiji ngecungkeun aisan, nu kadua nyampurkeun cai siraman, nu katilu nyaeta motong buuk. Nu kaopat nyaeta ngebakan. Saha anu bade ngomentaran? Eni Aminah, mangga nih. Saya Bu, gambarna alus, aya lengkap. Terus entos aya tujuan sareng cara-carana. Cekap panginten kangge anu presentasi mah ayeuna urang lajeng kana evaluasi teu ngagunakeun aplikasi Wordwall. Tos aya? Tos Bu. Sok mangga kerjakeun. Atos? Atos Bu. Atas Bu. Di dieu di leaderboardna teu katinggal nya. Janten mungkin hasilna ku hideuk dikirimkeun kana WhatsApp Ibu, ya. Nu ieu. Ieu gambar naon ieu? Sawer Bu. Kemudiannya. Ieu nu kadua naon? Ngadu kaleci. Anu ieu nu katilu? Tingkeban. Tingkeban. Nu kaopat? Ruatan bumi. Ruatan. Anu kalima? Sisingan. Yang tinggal jawabanna. Sip nya. Hidup kumaha eusina? Leres? Leres Bu. Leres, alhamdulillah. Alhamdulillah kangge dinten ieu atas rengsek na urang cindekeun wae sasarengan nya. Janten urang teh ayeuna wanoh kana rupa-rupa tradisi anu aya di tatar Sunda. Tetapi tadi aya sababaraha siswa anu presentasi, terus hidup oge dituntut kangge kreatif. Ngagunakeun media sosial. Pas Ibu tadi ningal hasilna, sip, sararea pisan. Refleksi diajar dinten ieu kumaha resep henteu? Resep pisan. Resepnya alhamdulillah aya penghargaan kangge anu aktif hidup teh ngempelkeun poin anu engke di akhirna bakal aya reward. Nah, kangge minggon payun materina nyaeta ulangan harian. Siap sadayana? Siap. Pengajaran ayeuna tos tengse mangga ditutup ku KM kangge ngadoa. Diaga saatos diajar hayu arurang maca doa sasarengan. Maca doa di kawitan. Rengse. Sayaga ngaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.